Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wasta abdi Hanif Muhammad Adha di SMA Negeri Hiji Cileunyi. Jadi abdi bade ngawawancara ngeunaan COVID-19. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abi Anissa. Pertanyaan langsung. Naon pendapat teteh ngeunaan virus ieu sareng naon anu kedah dilakukan ku masyarakat dina pandemi COVID-19 ieu? Tina pamadegan kuring virus ieu salaresna lemah, tapi kusabab urang ngan ukur patuh janten virus ieu kalangkung kuat. Upami urang taat sareng urang ngan tinggal ti mimiti bumi, datangna virus ieu di nagara tetangga urang parantos bumi. Kumaha dampak COVID-19 ieu ka dunia pendidikan teh? Parantos ayeuna oge sakola teh nyaeta daring atau tatap muka di bumina masing-masing. Sabab teu tiasa langsung sumping ka sakolana langsung, teu acan diizinan ku dinas pendidikan sumping ka sakolana langsung. Kumaha pendapat anjeun ngeunaan cara masyarakat terselamatkan ti COVID-19 ieu? Di antarana nyaeta menggunakan masker, ngajaga jarak, dilarang berkerumunan, ngajaga jarak, jeung masyarakat kudu ngajaga kesehatan. Kumaha pendapat teteh masyarakat anu henteu ngiringan arah pamarentah ngeunaan COVID-19 ieu? Masyarakat kedah nuturkeun anu dipimpin ku pamarentah jadina henteu aya deui jalma anu ngirimkeun wabah ieu kanu sanes sareng nuturkeun pamarentah masyarakat tiasa salamet tina COVID-19 ieu. Tos cekap parantos anu tarus ku abdi, hapunten bisi aya pataros nu merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.